Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Cepat alhamdulillah serap ya, tinggal beres masjid. Baru kemana ya? Beres lah masih ini. John, engkau seorang itu beres deh. Kebenaran saja. Ketua apa lu sorangan yo beres. Aing ngomong jadi ketua teh nama berunding RT beres masih bulan minggu mah. Lah, pan RT emang bisa diajak berunding, John. Bisa umumkan itu napa ngeras. Ajakan remaja masjid singkat dari yuk. Oh, siap ketua. Hari ketua nanti tahu mau beres teh, mau bantuan urang. Oke, orang gampang, John. Bisa yang berulang lah, beres singkat dari yuk. Iya, bantuan. Asal John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana remaja masjid dienggalkan ke masjid kumargi ayeuna jadwalna beberes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman dia di masjid. Aing kan kayak beberes sapu di imah. Saya pengumuman kita bersih. Aing mangga lah aing nu pengumuman arek ieu lah ya. Bersihkeun lah imah. Kewe ka masjid mah. Aduh, aing usum hujan mak ge lah. Mending meresan suluh di saung euy diampih-ampihkeun bisi hujan manten. Ieu we udah teu boga gas beres dulu. Kita aya pengumuman euy di masjid cenah beberes. Aing beberes dulu ge can rapi deui kita geus beberes di masjid. Ayam candi para, bae candi para, lauk candi para, banuk candi para. Nah, kena ke masjid bae. Beresan culu bae lagi marabayang euy. Aing mah keur nahe teh kalah titah ka warung ku indung meuli beas padahal mah ku manehna we atuh leumpang sorang. Masjid dienggalkeun Tata sora pengumuman di masjid titah beberes. Lah aing mah mending kene meuli beas daripada beberes mah. Iya teh. Ngopel saya samping kabeh. Beberes cenah datang hiji acan. Euy nya kamarana euy aduh aing ge geus nguirane teh euy nyapu ge. Jumat tujuan geruan di gerakan, nama pengumuman aya pembagian beas gitu. Daftar datang kan gitu mah. Tah heula euy, ini aing mah kana beberes mas mah samarel mara eta euy, males gitu masyarakat teh. Kana bansos tareh heuh. Euy Jumat, Paling umum gede lah. Jumat. Iya, mana mata dia pel. Ajak kadinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi sadayana ka remaja masjid. Ayeuna jadwal aya pembagian bansos. Kumargi gitu dienggalkeun ka masjid hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi oge euy. Dikeula. Resep euy. Tah dulu. Ayeuna jadwal aya pembagian bansos. Lain nama beas euy. Kumargi gitu dienggalkeun ka masjid. Ikat di kana bansos lah. Alhamdulillah rapih oge euy. Beresan suluh rapih. Hayam geus arampih yeuh. Ayeuna mah bagian marabnu sejen. Pengumuman deui pembagian beas. Aing mending kene masjid di pembagian beas mah euy. Dikat euy bisi beakeun beas mah teu kejo. Dalam warung lagi kalah tutup atau orang kudu ka mana ieu balanja ke warung ieu nu pang murahna di dieu. Eta teh sora aya nu pengumuman di masjid teh nguruskeun bansos
bansos beas gitu. Mending aing mah ke masjid lumayan ya duit gak bisa pakai meuli sebelah ke mah warungnya tutup. Ih, dia tes karek datang. Sebenarnya beok mana karek datang. Ih, panaing tas beberes lah tas sapu di hareupeun ieu mah. Mana ieu beasna? Cenah pembagian beas. Malah keur beberes aing mah. Waduh, eta mah nya bel. Siapa ayu nyutang beberes. Oh, ayu pembagian beas datang cuy. Jung kuat jero tuh, gulungan karpet kuat. Ih, aing mah. Siapa tuh ketua lah? Ujung kuat. Geus kagok datang tuh dah. Balik atuh. Aing. Lain ketua ieu lu geus ngepel. Mana ieu beas ya geus. Kuat yang dahar. Beas lah ya tadi geroan titah beberes. Oh, ayo geroan ayo pembagian beas rikat ya teh. Waduh aing mah jung gua tuh ka jero gua gulungan karpet. Kalau beasnya teh lapar. Bisa gedukeun ya. Ku aing di gulungan karpet. Jung gua. Bojeng. Cuma ngepel teh basuh-basuh teuing tuh. Nah ya tahu teh ka mana atuh nya? Belah pisan. Tahu hiji-hijina. Anakmu. Assalamualaikum Pak, mana beasna cari tanah ya beas tadi dina pengumuman. Enggak zaman naranyakeun beas. Beas ieu junggot kudu tuh. Bersihan we se. Ya kena orang awewe teh bersihan we atuh masing gampang, saeutik bersihan kaca lah, gasing mah ka jero. Beresan karpet kumaha? Aya si Joni bersare. Ji, Oi, mana tuh ayo beresan lah cicing wae. mana si Joni bersare na kumaha beresana? Ayo coba dulukeun yuk. Anu lah, sampai Buka-buka. Paling digulungkan mana sana ya. Oh, wae dengan mah. Kubuke orang itu capek tas beberes. Ayo masuk dah gulung dah. Awas kena es wae. Gulung dah. Aing mah hanjaka ka dia kudu mersihan WC kumaha WC na bau deui. Bau WC sugantara di baranjur mun ngopol. Cik kapan itu teh si Beo jeung si Kidok mah mending kena iluan nyusuh karpet daripada di rumah bau. Cing, ini semua yang bersihan WC. Bau WC mah mending ieu jeung marane. Satu lagi di bawah. Ya, ini orang mana? What's up, John? Kita pemuda masjid. Kata-kata hari ini saya Lebih baik mencuci karpet daripada cuci mata. Well. mantap.